dia. Asa seueur beuteung sayang dahar ya. Aduh aya di mah pamajikan keur keluar. Kita masak hoream cenah loba ka embung aweuna aduh. Aduh beuteung geus sapar ieu. Digawe teh sakedeung capek euy. Beurih geus sayang dahar nya. Awawe loba ka tukang dieu. Mes-mes keluar. Kita masak mah hoream loba ka embung ngadol. Usaha ke boga gawe teh kudu disampakeun. Teu hideung ampun pamajikan. Ditempo ka mana keur ngobrol, ditempo keur sare. Puguh teh kedu masak-asak keur ku aing keur ngejo sorangan gitu. Ngejo sorangan dah ke karang teuing dah. Ini boga punya sayur nih. Mau ngasih sedarus ada enggak ya? Saya nggak kemakan sayurnya nih. Kali aja sedarus mau. Enak kali sayurnya mana? Sayur iwung. Terus, kenaon? Aduh aing teu ngalamun ya. Oh ngalamun wae atuh. Keur ngarasakeun beuteung peurih. Nih kebetulan nih Rus, lu lapar. Nih gua bawa makanan sayur nih ya Rus. Sayur rebung. Sayur rebung teh naon? Rebung teh itu mah bahasa Indonesia, bahasa Betawi rebung ya. Kalau di sini mah iwung. Oh iwung. Heeh. Kieu urang asaan ku urang. Oh sok coba dah. Geuning ngeunah. Heeh. Iwung. Ngeunah Ngeunah Sok, coba Ari iwung teh tina naon teh njieuna teh? Itu Rus. Dari pohon bambu, itu anaknya bambu yang muda tuh namanya rebung. Wah, atuh kitu urang lamun hayang teh atuh babare nya karek ngalau sorangan cang seubeuh mah nya. Ngajaran dah. Sigi asa nikmat garasan aja. Aya jagreg tapi ngeunah ieu teh. Penam ngeunah oh. Itu tolak euy. Ngeunah jagreg teh tolak euy. Ya udah Rus ya. Ya, aku terima kasih ya. Saya permisi dulu ya. Ya, Ayo makan aja makan ya. Ku saya dimakan Sok, sekarang. makan ya. Aduh. Sekarang kieu ada iwung je. Atuh teh anak awi. Juga teh awak awi geuning aya ngeunah. Nah anak nama ngeunah di Bandung kolot. Anggot anu kolot baru ngeunahnya. Jadi ngorang geus ngeunah anggot nu kolot. Kajaran ngajaran ya. Aing ngalah engke muridnya. Cie gimana we aja. Pangarti mah ilmu teh awi ge ngeunah kakarak seumur hidup ngadenge awi ngeunah cenah. Apek anakna nu ngeunah juga indungna ye. Aduh kajaran indungna heula ya anakna ngeunah. Engke tinggal indungna ngajaran. Wah, aing anak aya katunya iwung teh. Oh, iwung aku aing mah kajian indungna bawa bapana tuh aya tuh diarak diangeun. Komo aing poya-poya mayor. Anakna ngeunah komo meureun bapana ngeunah meureun. Anu ngoreng situ ranguna beureun kalau teh pasti ngeunah dasar ruba keneh ieu bung ya kajaran poya-poya urang ayeuna atuh bumbuan dimasakuan mie pelem enak oh ieu mah anakna ari anu kamedang sacaan tadi geus ngajaran ngasaan anak kemang ngeunah aing mah ngajaran indung we bapana ye pasti anakna ngeunah pasti ieu ge ngeunah bapana jaran tuh Wah, hebat euy. Ieu nu dago teh kalangan naok jiga nama. Ditunggu-tunggu bojo-bojo bol. Aduh. Jadi gitu darus teh rek pesan batat teh teh. Asa kesel. Lamun salabah bayang duit aduh. Lah, darus ka mana heula nya. Jadi teh dagoan saung di dieu. Aduh. Sabar. Sugan we aya jurig bawa duit ka dieu Asal euy kalah nyari beung sasongketeun. Duh, geus lila ya teh iwung teh asak-asak. Suruh hampir biak 2 beungkeut, masih kena teuas keneh wae. Nah, iwung cek mah gagah euy. Aduh. Ampun iwung. Anakna mah babari cenah indungna mah geuning gagah. Aduh. Terus 2 beungkeut suruh dia tan asak-asak kumaha nya kaburu perih beuteung aing teh aduh jago dilieukan teh kalah nyari beung sasongketeun tapi aku kudu disusul mah mending disusul kitunya aduh minta lalang keke mah jika nama kudu disusul
Nah di dago dia kesal atuh. Coba nanti itu mah keur naon gitu terus teh pangina. Oh, aing ngagorog awet ya. Terus biak 2 bungkus. Geus biak 2 bungkus ya. Awina masih kene teh hipu-hipu. Hayo geus ngagolak kitu, geus ngagolak. Keur naon, Ros? Wah, dia keur masak. Masak. Kalau begitu mah tuh beneran, aduh. Oh, iya. Perut saya lapar nih. Apa saja? Ayo. Dia bawa dia. Hah? Dia tadi ngagodog dia. Iwung. Masak naon itu teh? Masak iwung. Ros, atuh ieu mah da lain iwung atuh. Naon atuh ieu ngaranna? Awi ieu mah teh hipu-hipu. Daripada kamar ge kungkus teh dibaring ngeunah teh. Di dieu teh hayang gawe sorangan yang seubeuh. Da iwung meureun kamari mah. Ari naon? Awi ieu mah. Eta satadina kieu pada anak teh ge ngeunah, komo berinung lagi hipu digodong ngeunah. Ieu mah aya wae aduh. Dasar kuhit.